Dalil cek aklina lamun wajib ka Allahna damel hiji perkarana atawa dina tinggalna tang tuti balik jaizna jadi wajib mustahilna sedang kitu teh muhalna maka tetep sifat jaizna heula sifat nu jaiz atawa sifat nu wenang di Gusti Allah aya hiji sifat nu wenang teh naon wajib henteu mustahil henteu sadayana sifat nu wenang di Allah teh nu jaiz di Allah teh aya hiji nyaeta naon kamari teh ngadamel barang anu mungkin atawa henteu ngadamel barang mungkin ngadamel barang anu mungkin wenang pikeun Allah mah nya kitu deui henteu ngadamel barang anu mungkin oge wenang maka ayeuna mah bade ngajelaskeun dalilna alesanana naon alesanana atawa dalilna bahwa Allah teh wenang midamel barang mungkin bahwa Allah teh wenang henteu midamel barang anu mungkin alesanana teh urang hiji-hiji kan nu kahiji teh naon wenang midamel barang anu mungkin taganti wenangna ku wajib ngadamel lamun ngadalilan mah jadi ku perkara sabalikna contoh lamun ngadalilan sifat wujud artinya kan aya Allah teh nya jadi lamun Allah tah gitu saya kan sifat nu jaiz di Allah nu wenang di Allah teh nyaeta wenang midamel barang mungkin teganti wenangna ku wajib jadi kieu lamun Allah wajib nya midamel barang anu mungkin hiji lamun Allah wajib midamel barang anu mungkin maka barang anu mungkin bakal jadi wajib sedangkan eta teh mustahil lihan deui hiji naon cenah dalilna teh lamun Allah wajib midamel barang anu mungkin maka barang anu mungkin teh bakal jadi wajib sedangkan eta teh mustahil bade dicontohan kan kudu nama nyiptakeun barang mungkin teh wenang teu wajibnya ieu mah jadi wajib misalna ngalamun henteu padahal mah barang mungkin teh contohna teh makhluk teh seueur aya langit bumi contohna teh deal lamun Allah wajib nyiptakeun makhluk nyiptakeun mungkin nyiptakeun deal we lah maka deal teh bakal jadi wajib ayana teh sedangkan ayana deal wajib eta teh mustahil da ayana deal mah teu wajib tapi mungkin paham hiji tah kade bisi hilap naon nu kahiji dalilna teh lamun Allah wajib midamel barang mungkin maka eta nu mungkin teh jadi wajib sedangkan eta mustahil deal mah teu wajib da ayana teh tapi wenang nu kadua kan Allah teh wenang nya kuduna mah midamel barang mungkin teh ganti wenangna ku mustahil ari tadi mah wenangna diganti ku wajib ari ayeuna mah wenangna diganti ku mustahil